Tak lamun menangkan nyeri ti jalma antara nyerieun. Ari jalma anu geus idin tamkin jeung rusuh fil yakin. Mal nyerieun. Naon sababna? Sabab hakikatna makhluk Allah ningalina ka ditu. Teu karu-karu pamajikan nyorekan bebeakan kok aing malah nita ini segala balik. Nyeri da jalma saru. Ngan di mana aya makhluk Allah madarat keur kuring, ieu teh timbul tina dosa kuring ka Allah nu teu istighfaran. Nah gitu mah tak istighfar. Aya dosa nu teu pantes na makom uing. Dosa maletik, ngan keur makom aing mah kieu goreng patut cenah. Ya. Goreng patut. Kiai ulama jumhur make calana lepis teh henteu da goreng-goreng teuing teu. Tapi ari kudu kiai mah dilepis. Tur disoehan, ceuli diantingan akacida teu kitu. Jadi aya dosa nu teu sesuai jeung makom sehingga Allah murka. Matak makhluk madarat, budak nganyerikeun. Urang lamun budak nganyerikeun teh bangkar warah budak sia urang. Sia tita salat anak ajengan, cik atuh aing teh era. Urang nyalahkeun budak lain urang salah. Aya dosa ieu teh teu ka istighfar anu teu pantes dina makom uing nepi ka anak nu diparaban nganyerikeun ka aing. Boro-boro batur. Tak gitu, mata istighfar kan nyeri makhluk istighfar langsung. Timbul tina dosa. Sabab ingat, dosa jadi penyakit, amal soleh jadi manfaat. Banyak amal soleh jadi sakit. Di mana aya perkara nu nyeri ka urang, eta timbul tina dosa urang. Pramana dosa naon aing? Leutik dosa mah, ngan teu pantes. Goplah teh goreng. Mun kiai goplah goreng kecil. Ori budak santri malah goplah. Ori mane goplah ampun sih. Tu pantes jalan nu makom kitu kudu poho ka.